Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang pupukeun ieu catur urang dadasarkeun ieu carita kumanjangkeun puja hakikat kadat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah urang sadaya tiasa riung melempung patepung lawung patepang wajah dan tempat anu barokah ieu. Atur rahmat kasih salam mulia jeung muji kinaluran kapaduka Rasul unggul tur pinonjol nu salamina nya entohan syukur tara angkat dadak komo takapur sangkat apur jeung dulur kali batur. Hadirin dipahormat, alhamdulillah sadaya orang sadaya tiasa ngariung kempel dina acara pengajian sore ieu. Mudah-mudahan tiasa kana ilmu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin dipahormat, ararang selaku pembawa acara nyungkeun kawidi kangge ngabacakeun susunan acara dina pangaosan ieu di antawisna. Urang baca kedua nyaeta anu kahiji pembukaan, anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu katilu pengajian anu bade disanggakeun ku pangarsa Ustaz Elis Siti Nurwadiah sareng nu kaopat penutupan doa. Tina saat caan acara dimulai urang sadaya ngongoskeun basmalah sareng Al-Fatihah sarengan bipakati umul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah ieu acara atos ke urang sadaya dibuka tah kangge acara salajengna urang langsung wae nyaeta. Acara nu kadua nyaeta bacaan suci Al-Qur'an anu bade dugikeun ku pangarsa Ustaz Reni Ruhaini waktu sareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangarsa Ustaz Reni Ruhaini anu parantos ngakeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan manfaat kangge arurang sareng sorangan. Urang langsung wae kana acara salajengna, acara katilu pengajian atanapi tausiah anu bade didugikeun ku pangarsa Ustazah Eli Siti Nurwadiah sumangga ku pangarsa Ustazah waktu sareng tempat disanggakeun. Alhamdulillah persembahan ku Ustazah Siti Nurwadiah ku Ustazah Eli Siti Nurwadiah mudah-mudahan manfaat ka urang sadaya karang tiasa nambi-nambi kana ilmu, amin ya rabbal alamin. Tah satea acan ti singkuring dicapkeun sawea kirang langsungna ulah kirang hapuntenkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.